Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy Sudah Channel. Kita nih di pernikahan lagi nih, sebuah perkampungan, pedesaan, daerah Semarang, dan kali pandokannya nih indah nih. Oke. Like, subscribe, komen di Boy Sudah Channel. Maju nggak? Sok dikalungkeun. Dikalungkeun. Oh. Salaman. Oh, sekap. Sok enak kana mana salaman kana mana kita teh salam. Salam kadinya ka ibu-ibuna sami. Oh. Iya mangga diisi ya ka dieu. Sok diisi lah nah tah. Kita berada di suatu pelosok mana ya teh. Mangga itu paling itu kosong kene. Itu aya 3 deui, 3 deui. Itu aya, iya masih aya, iya ka dieu sok. Si aya na nilang ka eko. Can ka dieu, can motor can apa lagi ka ditu. Telepon dan telepon. Telepon kan ini ka Irma. Jangan ka eko kan telepon. Itu yang ketemu mah. Lainnya pastinya di belakang. Ini nih, ini. Semuanya nanti lihat. Mana yang saya kosong hiji, iya di dia yang tinggal. Iya tak kosong 2. Lu. Dede, itu tuh lowong tuh. Yang namanya sana? Hah? Fitri. Sabar tahun hubungan yang sana? 3 tahun. 3 tahun. Ah cek saha cenah karek 2 bulan. Ibu itu wawancara. Nah, ayat Fitri nya. Fitri. Nah, selamat berjumpa di Boy Studio Channel nih. Kita ada di YouTube-nya dan di kampung mana nanti teh? Pasir Muncang. Pasir Muncang aya Muncang teh. Muncang nah. Dan Pasir Muncang Samarang ya. Kita lanjut lagi di acara berikutnya dan ini yang muana sa riasna. Riasna saha? Yo, tanyakan riasna saha? Tuh, menuju sholat duha. Bener sholat duha ya, Ki? Nah, gitu kan. Mata periasnanya YSP Wedding Gallery. Oke, ini ada nih Pak Dedi klarifikasi ya, ternyata yang ini teh baru dibagi rapot. Nah, ini langsung ke dia ternyata teh bu guru-gurunya. Yang menikah itu gurunya. Itu klarifikasi ya. Aman. Nah, ieu kunaon ieu teh sakola nih. Oke, lanjut. Izin simbolis tadi ya. Cacana-kanana diamankeun. Tuh, teman-teman. Coba aja na kontan. Nampi abi nikah ka putri bapak tegasna putri bapak nu namina Neng Fitriani. Kalayan mau mas kawin, Kalayan ku alat sholat, ditambih Rp100.000 dibayar kontan. Ban kali itu namanya dihitung pokoknya menampi nikah. Kecil tampi we. Nampina ujang ulang-ulang heula. Karena Allah sabab naon ieu parantos tersempurna kana rukun sareng syarat ayeuna dina ngalaksanakeun pernikahan. Antong peureun lah. Tong peureun kae. Makan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Dion Ujang Dion nikahkeun Bapak ka Anjeun ka Putri kanggung Bapa anu namina Fitriani kanggo Anjeun suka ridho ikhlas ditikahna ku Anjeun kalayan nganggo mas kawin seperangkat alat sholat sareng acis hartos Rp50.000 dibayar kontan. Napi abi nikah ka putri tegasna bapa anu namina Neng Fitriani seperangkat alat sholat kalayan nganggo mas kawin ku perangkat alat sholat ditambih artos Rp50.000 dibayar kontan. Saksi Ada beres ya. cara abdi anu sakumaha parantos diiklarkeun dina akad nikah nyatana naoning mas kawin alat sholat ditambih artos Rp50.000 dibayar kontan. Jazakumullah wallahu khairan Salaman lah, eta salam lah. Oh betul. Betul dah. Kelak. Sedap. Kelak. Sok. Doa ada. Neng ieu panggang ieu na. Sok kada atos nikah. Bismillah. Kerawak Disun kening nak, sok sun kening. Sok sun kening nak. Sun kening kanggo foto. Sok. Disun kening nak. Tos lah, saya kopi tahan. Kita dimulai nih di kampung naon eta Podeu Muncang. Pasir Muncang. Nah, ini tradisi sawerannya begini nih. Jadi nu ngalungkeun moro ngalungkeun tah ya. Persiapan. Bulak-balik. Jadi bakal balikna teh menang mih deui, tuker mih. Nah, iya sedap itu intermi, iya non Indomie bawang. Iya non ya. Oh iya. Eta bawaan eta ulah dialungkeun nya eta mah anu panganten. Tah eta mohon.